أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil bakal didatangkeun mamalah ku Gusti Allah yakni siksa. Jadi lamun ku hari itu sih katanya tsunami siksa ya apa cobaan bolon sama budak kos kitu ditanyakeun hulu sia pantogeun habek goblok mah kita tanya geus puguh siksa eta teh anu kos karar itu teh jang iktibar urang tah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal zina teh diharamkeun ku Gusti Allah lantaran bakal ngacak-ngacak turunan teu puguh ieu bakalna bin saha borosot anak ka alam dunia teh tepugu bina lantaran tatadina Salome satu lubang rame-rame supaya ngajelaskan tentang turunan ulah acak-acakan maka diharamkanlah ku Gusti Allah zina wari nyana tepuguh tekarung ngahalalkeun zina lah kiai ngomong segala haram segala naon wow barang ngeunah diharam-haram eta ngahalalkeun zina geus kudu maca 2 kalimat syahadat masyaallah. Aya nu zinah teh timbul tina cinta, aya nu zinah teh timbul tina jual beli. Baheula mah di Jakarta di Keramat Tunggak. Woi, tah mah geus terkenal. Basmi di Keramat Tunggak lompat ku ari ka kawasan Pasar Kemis. Beki deukeut ku ari. Masya Allah cabang-cabang naloba di Citra aya unggal perumahan ayangan di perumahan Puri Cilongok doang alhamdulillah bersih sama didinya lantaran gerak kebehat Polsek gerak dan Ramil gerak Koramil gerak kobeh toko pas kontak di dia aya nu kapanggih hiji 2 3 4 5 6 7 teberes. Masya Allah karim ya perzinahan urang lamun nyaritakeun budak sakola guari di Yogyakarta geus 80% parawana lamun baheula hanya di Jakarta jeung di Bandung doang lantaran di Jogja mah masih kajaga kuari mah geus teu kajaga. Hai di Tangerang geus leuwih belah ditu di Tangerang masyaallah batak satu sisi negara ngabutuhkeun jelema pinter sedangkan pinter kudu sakola sementara kabar-kabar di sakola seperti kitu urang serba salah. Kos gitulah ieu mah teu rek nyaritakeun ku kumaha nu jelas jelema ngahalalkeun zina murtad atawa ngahalalkeun minuman keras khamr bir kunyana dihalalkeun menzen kunyana dihalalkeun vodka kunyana dihalalkeun jeung berbagai minuman anu osok ngaweureukkeun ngaleungitkeun kana
itu pikiran ngalengitkeun kana akal kunyana dihalalkeun ieu geus bae murtad. Ya Allah ya nginum mah nginum bae ai sararia beuki malos tah cenah ku kiai jadi menangkeun kan los sia barareuki mah hai jawara hai pemuda tapi ai datang ka ngahalal ke maula ketinggal tungguan bae di akhirat bakal kumaha bahkan urang kuari di dunia kene salah ngahukuman Allah nu bakal ngahukuman urang ngakurkeun nu salah jeung nu bener di negara nu zinah nu kuduna dihad atawa diranjam nu maling nu kuduna dihad dipotong anu minuman nu kuduna dihad ternyata diantepkeun di negara ngantepkeun karena hukum-hukum nu geus jelas dina Al-Qur'anul Karim bakal dibere mamala ku Gusti Allah entah urang sieun ieu ngarantepna kana hukum teh bakal didatangkeun mamala ku Gusti Allah yakni siksa. Jadi lamun kuari itu sih katanya tsunami siksa ya apa cobaan bolon sama budak kos kitu ditanyakeun kulusia pantogeun habek goblok mah kita tanya geus tugu siksa eta teh nu kos kararitu teh jang itibar urang tah lantaran di Indonesia teu kudu neangan jauh-jauh salah ngahukuman atawa henteu dihukum anu zinah nu kuduna diranjam ternyata diantep nu kuduna dihad ternyata diantep nu mabok nu kuduna dihad ternyata diantep nu maling nu kuduna dipotong leungeunna ternyata diantep ngantepna ka jelema-jelema nu salah disejajarkeun jeung nu bener ieu bakal dikenakeun siksa ku Gusti Allah. Masyaallah ngeri mantak lamun eueuh budak leutik anu ngek-ngekan tengah peuting tua aki-aki anu hudang ti peuting jelema anu hudang ti peuting ikhlas zikir ka Gusti Allah wallahu a'lam. Masyaallah masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah orok cerik tengah peuting orok mapan can aya dosa ku Allah teh dicerikeun mah tuh bisa bae tapi kan cerik ngear jam 1 jam 2 makna juhudang terus mana ngayeng-ngayeng orok terus bapana ge milu udang duanana bapana mah luhur handap udang tah eta teh sakadar hudang gitu mah teu beres bapana kan hudang terus kacai salat kan kahudangkeun ku orok lain sacerik-cerik ngeor datang ka tatanggana ke kaganggu goblok-goblogan tatanggana sial teh orok aing teu bisa seperti kaganggu ku orok padahal cak malaikat sieun nu sial es bae eta teh nang Gusti Allah gahudangkeun supaya sia hudang geus hudang sial-sialan masyaallah kuduna alhamdulillah orok saya teh budak bisa ngahudangkeun aing alhamdulillah aturan aing teu tahajud jadi tahajud anu lempeng makan ngos itu ngan eueuh nu kitu pan sararial jasa aing teu bisa es keur peuting masyaallah tah eta orok lain sambaraga orok ahli Allah mah ti peuting ti loges ngear ceurik ngahudangkeun sekitarna aya aki-aki jeung nini-nini hudang ti peuting eta ge sarua teu kuat ki hayang ki kababayan di jalan malah mah can datang ka tempat cai geus kieu wer lain ngisang balik deui lah geus sakira teh kumaha isuk bae tah mah siksaeun agi-agi kos kitu mah tah
Aduh jaga kaki ke sekolah dol berarti lah langsungnya mandi udah alhamdulillah berarti kiih mau bahagia ya kiih jakna lama kerti lo kayang ki tilo kudang tipeting barang ayang ki bae udang tipeting jakna nuhun kita hajudu jadi eta teguran ti Gusti Allah hayang ki teu kuat teguran sebab gereng orangna tilo kudang peting urang mah juga greget bae lu aing cenah tunggal peting gua manggeus kieu bae duh cenah kudu kumampu gue teh dihudangkeun ku kieu malah mawaliullah mah aya nu teu hudang-hudang di peting teh kumaha carana hayang hudang bebeja ka guruna mama hampura ceuk geus kula ieu teu daek hudang aya ti peting nginum noloba sia tegardi tadi nama pancena ulah loba nginum tapi ieu mah teu nginum beakeun saleter deuk es kulantaran basar lalagaan balik deui jangan kebeunang sabulan ka dinya ampura mama ye kula mah hayang hudang ti penting kabita jasa tapi teu daek hudang nginum nu loba sia mah cak nginum sakali dua kali katilu kali kita nginum lok bener barang penting teh jam can kaburu jam 1 jam 12 geus udang oh mondoyo teh kieu jadi jelema anu teh hudang ti penting nu loba coba ge nginumna tong ngadahar sambal nu loba wah tah mah geus pokona mal kaburu wudu mancer ti hareup ti tukang ujar atawa ngahalalkeun barang haram kos zina kos minum sajeng atawa ngahalalkeun pajak teh barang haram lawi taqada haqiyatal muksi jelema ngahalalkeun pajak eta teh geus pokona murtad cokotan mah cokotan bae ku RT ku lurah lo sama pajak tapi ulah ditekadkeun halal aya beuki mah nyana ka pajak bupati terus nyana mah gupak di pajak gupak nyana kos kebodongkol nyana mah geus gupak ih mantak cek kula ge saha bupati nu bisa khusus salatna tadi dia kakara ka Jawa kamari ieu mah so amat cenah ki uci so jasa teh mah cenah ngomong ieu atuh aing mah wayah so mah so bae ieu ngan mendasar aing mah sona sakieu kiai dijagaan bae ge barang daharna ieu ti saha ieu ti mana maksudna ditanya kitu teh beusi aya nu salah hayang bener lurus ka Gusti Allah tetep khusus hese bae hese beta khusus teh lain hese deh hese jasa ngan rada deres bae aya disejak mah khusus teh disejak geus kulantaran disejak atuh dijaga mata dijaga ceuli dijaga dan rada deres sok aya ner-neran mah saeutik ai kos kitu mah da bupati mana nu khusus salatna ya tangkepeun kabeh bupati mah tangkepeun lamun urang nyaritakeun Fikri ditangkep Bupati Garut kan kiai teh eta teh kiai atuh kiai salah mah tangkep bae Bupati Bogor teh wow eta teh kiai sakar ngaranna Bupati Bogor tuh pan siapa nyaho jasa pan babaturan sia kan atuh bae gedegekeun we atuh ge nyaho eta teh kan kiai Rahmat Yasin teh Masya Allah lamun menteri agama atau talar Quran berbagai menteri-menteri talar Quran bisa maca kitab ditangkap eta teh nah cak bupati nu sejen tuh salah makan ditangkap can kagiliran doang can kagiliran cak kabeh salah nu nyahoeun karena tata cara politik salah urang mah lantaran bodoh teu nganggap salah kan ka bupati sabaraha pendapatan di Tangerang sabaraha pendapatan di Serang jangan gaji PNS sabaraha jang pembangunan sabaraha emang tadi hitung gitu ku rakyat je warangsan kan itu nyaho urang
sekian persen yang PNS, sekian persen yang pembangunan. Eta sakit persen deh ke mana? Oh, berarti kan teu ditangkep teh can kagiliran doang. Sabenerna mah urang doakeun mudah-mudahan ulah kagiliran. Tuh sia mendek jore bae kan. Geus kanyahoan ku aing. Urang mun atut ditangkep lantaran kasus loba jasa, atuh gubernur nu sejen ge sabenerna mah akur ngan kagiliran doang. Emang kumaha gitu. Mantak jeung Gus Dur teh dirapin, ini negara kita nih 20 tahun dari kasus KKN belum selesai, ceknya tidak akan selesai. Saking gitu lapis. Wah, inilah laga. Nah, ieu mah keur carita sabodohnya na ieu bara reuki mah jangke ge bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Anu dunia ieu nangieun Allah, anu Allah teh ngatur make ayat suci Al-Qur'anul Karim. Hajujana teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim pek teh hiji urang mah sakadar rakyat. Diatur ku nyararana nanya anu nyieun pek ai bara reuki mah. Heuh ngan pajak mah tetep haram. Ketika nyana dahar dipajak, minum dipajak, meuli kendaraan dipajak, ngebangun dipajak, sek teuing asal ulah ngahalalkeun. Ketika ngahalalkeun pajak jadi disate engke nyana di akhirat. Dibelem, dibulak-balik kerecek. Saya eta bupati, saya eta gubernur, saya eta utama RI 1. Kerecek. Ahok mah atuh emangnya nama teu jadi gubernur ge ngerecek. Ternyata makan kafir. Iya sing hade tah. Ya hartina urusanana emang eta mah geus diplot ku negara, pendapatan sekian dan sekian emang geus kudu kitu di negara demokrasi mah. Nya bahkan ditingkatkeun deui pajak bangunan ge make pajak engke mah urangna ge dipajak urangna bakal dipajak karak-karak datang ka pager kemudian alat rumah tangga gelas segala sendok segala bakal dipajak engke hirup urang bakal dipajak geus nyana darek mah gupak dipajak pek bae ye nu mantap jarang mantan lurah haju balalener ibadahna jarang mantan camat ieu mah keur carita mantan bae nu bener haji ibadahna jarang. Kunaon eta bensinna kan itu bensin geus menyatu jeung awak. Kecuali illa man tadarakahur rahmatu anu disusul ku rahmat Allah lain deui tamat. Meureun tadina loba sedekah dedeuheun Allah biasana kana loba sedekah Allah nyusul ku rahmatna. Abi ngaran-ngaran aju pelit mah ai hererese jasa. Ieu nu mentak pantes pausa goblok-goblokna dagang aya nu halalan. Sabener-benerna pamarentah nu halalan deui kumaha coba eta. Coba eta deui kumaha eta. Ieu mah urang ulah bebeja ka batu, urang bae maksudna ieu, urang mah nu ngaji bae ulah bebeja ka sasa ulah. Ulah teh fitnah kan ieu mah kos kieu mah. Ulah cek PNS saya mau ngaji deh minggu harus anu nitahan ngaji ayo itu Allah sih ngaji jeung Ki Golkar bae Ki Golkar mah emang gupak sarua bae gupaknya na gede mentanya naga memantak aya hak sebenarnya mah kiai teh di pemerintah lamun kula sok jaritakeun sing hade ulah sok kaduit ngadahar duit di pemerintah aya nu ka kula ngomong Kiai eta aya hakna di pemerintah. Cek Imam Ghazali ge teu dijawab ku kula. Teu dijawab. Emang aing teu nyaho. Nyawan aing atuh jeung sia mah. Cak hate kan teu dijawab. Heuh atuh aya hak wae. Kula babaring seuri geus teu naon sebab beuki berarti kan. Lain deuk nanyakeun hukumna kos kitu mah beuki atuh elos. Teu emang ka kula nu ngerad aya. Ulah sok sambarangan cenah kiai ngomong. Duh dina kitab Ihya, dina kitab anu Imam Ghazali ngameunangkeun aya hak kiai di pamarentah. Oh, sakitu doang maca kitabna. Ada sing beuki bae teh kiai. Geus pamarentah nu mana? Anu Imam Ghazali ngameunangkeun jeung kiai lantaran memperjuangkeun agama ngabogaan hak. Mufti di ditu nama mufti teh ngabogaan hak. Kodi ngabogaan hak di pamarentah lantaran nyana ngembangkeun agama pamarentah nu mana
taliti heula tuh nu pendapatan nanti mana taliti heula tuh masya Allah karim atuh ai pemerintahan anak kos urang mah nu tina pajak saha kiaina nu ngamenangkeun mun Imam Ghazali nyahoeun bahwa eta teh tina pajak boro-boro deuk ngamenangkeun Imam Ghazali moal ngomong malah murikak bulu kieu mah Imam Ghazali ya pas Imam Ghazali geus moal ngajawab suka kitu sia mah ahli neraka sia ka ditu iya teh dijawab kuku lagi sebab aya hak kiai di pemerintah saha nu ngaweukeun pemerintahan mana sebab kokocoranana di mana nah lawiya taqada munekadkeun jelema haqiyatal muksi boga sifat hak tindak pajak sedengkeun pajak eta haram nyana ngahalalkeun kana barang haram murtad ih rumanta kiai bagus jasa ieu mah kerja ta kiai bae aja nu lain kiai mah tagungkan neraka maksudna mah nu kiai behelanan aju nyana ngansongkeun proposal nyokot aju ngada tata dina bagus jasa ilmuna ngeunaheun didengekeunana nyanana ibadahna bangun bagus ilmu aya di nyana gagah aya di nyana harisma aya di nyana dek ngong ngadahar duit pamarentah dibere embung ngadengekeunana aneh disapekeran jelema dulur bada magrib urang ngaji ieu sing hadaya lantaran urang mun teu ngaji mah engkena urang teu nyaho beneran aki-aki nu ngaberitakeun di masjid dulur aya urang ngaraja bari batuk-batuk teh kitu tah set masyarakat sanu magana kiai anu embung lah ieu mah kajen teu ngaji cakeun hate teh kudu ngomong kos kitu sebab naon nyaho aing nyana ngalaglegan duit masaan duit pamarentah teu hayangeun kercan jadi mui jelema hebat jasa diderengekeun ku jelema bareng jadi mui mana kiai mui nu didengekeun ku masyarakat mana malah kercan terjun di partai kiai hebat jasa barang terjun di partai aya eueuh nu ngadengekeun aya cenah kiai sabaraha urang 20 teh loba jasa ngan jeung tiang masjid da sabaraha 18 duaan berarti ngaji teu daek ilmu aya di nyana hebat aya di nyana mun bahul masail pangmeunanganna panghebatna tapi teu kaji jeung masyarakat dibere embung kunaon bensin nu kaluar ti nyana bakal kotor kercan jadi yayasan mah nyana teh masyaallah didarengekeun ku jelema aja pinter nahuna pinter bilagahna pinter hadis barang boga yayasan kunaon dibere embung jelema tanyakeun lain di Tangerang bae lain di Serang lain di Pandeglang di Jawa sarua bae di Garut aya hiji jelema hebat moal dicaritakeun kiaina ih lain lalagaan tah mah hebat jasa sup jana nyieun yayasan arembungeun ngaji mungkin datang ke marahnya ke masyarakat jaing kene cak ada jelemana nu keur ieu jeung kuari teh indah ngagelok aya bae santri dirinya karake kaluar ti pondok pesantren leh make sampingna ge teu lempeng-lempeng ajan jelemana geus kitu tah deuk aya sakilo mati dinya teh ti kiai eta sakilo lah jelema magan ngaji ge biasa bae kotek-kotek kunaon atuh ieu jelema parindah ka ditu diulah-ulah kok yana ulah sok ka dieu cenah ka ditu tetep bae pindah teu bisa tah urusan Allah tah mah kos kitu mah lain kudu haju benduk ka eta santri benduan awak urang introspeksi muhasabah tanyakeun ka diri urang sok geura memeleh nafsu urang kuduna kieu betah ta salat teh awak jasa benerna masih teh bisa ngaji teh titipan ti Gusti Allah kamari ieu mah jarame sia teh ngaji maksudna hayang lain hayang rame tapi kamangpaatanna be ku batur dimangpaatkeun tapi ieu kuari haju aran teu malah pindah ka dari itu nah berarti awak sia nu goblok nu tolol digantung sia ku aing aya naon ieu sia coba aya naonan terus kurang diwarah nafsu urang oh sia lantaran dedeketan jeung pamarentah emang lah ulah peng bae dedeketan jeung pamarentah mah dalam rangka memperjuangkeun negara bangsa jeung agama tapi ketika hayang kana duitna dunyana ieu nu cilakaan
jadi orang dari deketan jeung bupati atau mangga pe kos kula atuh biasa jeung bupati wau jeung gubernur wau jeung menteri ge tuh wau ya tuh masalah ngan ketika dibere duit keula cek ulang teh bar duit cek mere gede leutik siapa pajar bener bae kan tuh siapa tolol sih sabaraha urang nu ditolagun teh wau mah terus berjuang ayo ngariung diondang ku nya pek bae kula emang tilok diondang gitu ku pemerintah dosa datang tadi itu biasa ngan datang ka ditu na teu dahar henteu kalau teu dahar kajen diberkatan bae siapa pajar bener bae kan tuh atuh teh waleh datang ka ditu teh deuk dahar lantaran nyana manusia aing manusia nyana butuheun baca kulhu kula zubirul falak bidan ngariung ayo ngariung ngakomunikahkeun mah tuh ieu mah emang tugas Gusti Allah keur carita aya waktu mah tuh hayu ngan ketika dibere duit henteu embo aja dibere cokot-cokot mah cokot bae aja jang satu itu rahasia negara tuh maksud ulah didahar henteu Allah maha uninya teu pernah kayak heula kudu ngadahar duit pajak. Abah, ibarat dicaritakeun abahnya. Sia lamun bere duit ku pengusaha, ku pedagang, kajunting ombalayah dagangna teu bagus eueuh masalah. Sebab anu halalan, anggap nu kasihan nu halalna. Kan kaharti tak kurang tapi lamun dibere ku pemerintah cokot teh awas ya mun didahar karasa ku sia moal manfaat jeung moal ngeunaheun ibadah sia eta mah wasiat teh pokos kitu mah mantap henteu wae kata ka kuari dibere batu ditarima bae bagikeun nu dibagikeun atuh sapodo nyan mah teu husu ge urusannya na ieu teh waktu atak dibikeun ka Haji Pendi teh khususnya mah teh meleteran cara kos gitu. Cenah atuh berarti racun, sabar nu geus kitu mah kudu diracun ieu lah. Nah, halala muharraman sekedar supaya nyaho bae. Ngabe urang lempeng sebab urang deuk bapanggih jeung Allah pan. Tek bae teh mah urusanna urang digaji aduh ieu sebenarnya kurang bagus. Atuh mah di perusahaan, digawe di perusahaan halal tambah kos gitu mah. Tapi lamun eta pajak mah sing hade ulah ditekadkeun halal sakitu bungkul ulah ditekadkeun halal. Lamun ditekadkeun halal halala muharraman bil ijma' atuh geus murtad. Hese di negara model urang mah tuh hese. Mantap. Mantan pemerintah jarang nu lempeng lamun tatadina nyana kurang ngaji. Malai gede dibawa ngaji mah. Malai bupati malai ngaji dengan berbagai alasan sibuklah dan lain-lain kadaharan ngahijab embungeun jeung embungeun kasunggang kasinggung ban nyana mah embungeun sebabna makanan hayangna terjalan ka luhur bae terjalan ka nu teh eta teh kan kos kitu teh ya ngajauhan ka Allah urang malah aing mah dicarekeun tanan ku kiai ngaji bae teh kan hebat tong kos itu mah teh ngaku berarti nyana lah aing geus kajengan mal deket dong jeung bupati bae teh kadeuleun jeung kana emang ngajina di handapeun tanggal Ambon bae oh masalah geus budak beldug kan memperbaiki setik jauh tah kan dekat Allah orang hanya mampir doang kuari Masya Allah mampir haju nyilakakeun di akhirat na'udzubillah min dalik wa min dalik mampir doang datang ke cilaka engke ulah teh mantak sabaraha urang anu neuk calon bupati nu bisa mah kukula dinasehat tadi omong disindiran urang rangka sarita datang bu mus meeting segala di nelayan setik mah dibere kitu caritaan akhirat kitu jadi deui poho urang mana teh teu jadi tuh kitu usaha bae tangka ngan lamun usaha gawehan nu nyekel nagara cenah kieu deuk kumaha wallahu a'lam gitu nyaho teh mah
mual aya datang ditinggalkan negara mual jadi memperbaiki diri bakal kapal izin Allah atung kemun ditanyaku Allahingatan pemikiran itu pasti jasa sakdeng kok umur lebih 30 mata mual kebal jasa kapangi jasa tamah kapangi jasa itu menang gok asal hidung nah kita pagi juga lo kan ditanya Masya Allah ulah datang karena halal kendaraan haram aulafa wujuba mujma'ina liat tawangan pikeun kana wajib wujub alih salat 5 waktu didapikeun kunyana salah sahiji salat subuh misalna zuhur mah bener wajib asar bener wajib maghrib bener isya bener tapi subuh mah teu wajib tamah tekadkeun ulah ditekadkeun wajib henteu murtad atau sarakaat geus sarakaat subuh mah 2 rakaat maghrib 3 rakaat nah isya 4 rakaat itu bagus sih isya 4 rakaat teh. Nah sebab kan urang teh tundu waktu isya mah. Nu pas mah eta mah isya mah 2 rakaat atau 3 lah sarua jeung magrib. Nah, kurang dinapikeun eta sebenarnya mah lain 4 rakaat, 2 rakaat. Nu 2 rakaat teh mah tamu ulah ditekankeun wajib. Eta mah henteu. Jadi urang salat isya 2 rakaat ge cukup. Eta kos kitu teh eta nganapikeun nu mujma' alaih murtad teh. Masya Allah karim. Atawa ngawajibkeun nu lain wajib nambahan rakaat eta ge sarua bae nambahan rakaat ge sarua murtad ngawajibkeun puasa Syawal murtad puasa mah nu wajib bangan Ramadan doang di luar Ramadan mah sunah. Nah, kuari bulan Syawal teh puasana teh ditekadkeun wajib ngawajibkeun puasa bulan Syawal eta teh murtad ulah. Pokona wajib sunah nu haram nu halal geus kitu bae urang. Masyaallah. Nah, ieu ge urang gueri dek menghadapi tanggal 1 haji. Tanggal 1 bulan haji teh iraha Kiai. Setelah dihitung melalui hisab qat'i durusul falakiyah sarua jatuh pada hari Senin besok. Tanggal 1 na isu tapi lamun urang ngitung nyukom pemeris eta teh jatuhna teh poe Salasa. Lamun terus seperti kieu NU geus teu nyekel Sulam Munairen, Muhammadiyah nyekelan Sulam Munairen, geus lain berpatokan kana ru'yat. Kuari teh berpatokan karena kita bohong kadik ngomong-ngomong ru'yat. Jabuktina ketika Sulam Munairen ru'yat nyana teu ngaru'yat ke. Nah, kulantaran sakitu bakal aya perbedaan. Lamun pemerintah depak nyekelan gitu Happy Maris nyukom berarti nyana lebaranana poe Kemis. Lamun nu nyekelan Sulam berarti lebarana Rabu. Tapi anu indah ieu teh sportif. Andai kata engke penting ru'yat, ulah ningali Sulam, ulah ningali Happy Maris cukup. Pokona ru'yat, lamun ru'yat kadeuleu kuari iseukeut teh sore berarti geus bae menyatakeun tanggal 1 isuk. Namun wabehan lamun teu ahli-ahli ru'yat. Urang mah kajunting ru'yat ge moal kadeuleu. Urang mah lamun ru'yat kumaha dideulekeun. Oh iya aya 2 cekna. Masa bulan 2 heueuh. Itu mah dina dada golode cekna. Eta mah lain bulan, belon pentil tah mah atuh. Wah,
beres nah jadi kudu ahli tetep kan selama geus dinyatakeun teu harmonisna NU jeung Muhammadiyah bahkan di jero NU sorangan urang nyaksikeun keberadaan muktamar kamari dahsyat lain lalagaan ribut gede lain ribut leutik urang menyaritakeun teh lantaran urang kulturna tetep NU imah urang NU jadi urang teh prihatin jeung sedih kayaan imah urang seperti kitu lain perwatakan NU maka urang tinggal sedihna ge sedihna deui eta nu disaksikeun hanya sekelumit asli nama pohara jasa bahkan mun kukula dicaritakeun ka jero-jerona bakal muringkak bulu naga lain di pondok jeung nu handap-handap mata geus kudu dicaritakeun nyaho teu beresna beheulanan na ieu mah kula masa kadar nyaritakeun kula mah tetep bae selama ieu mah deuk nyekelan ku kiai cekelan kiai nu baheula bae deuk nyekelan sulam maka ngayakinkeun tanggal hijina tetep isuk henteu rek ngajak mah mangga duk milu mangga deuk henteu ge masalah ke di akhirat besi kula ka surga ulah marilu belos masih maaf sia bae bocina kiai bencana yakinkeun ka satu yakin ya itu lo yakin bakal ka surga boso amat ya tuh geus kitu bae boga kayakinan itu tuh yakin udah kuat tuh hiji ana indozoni abdi bi cek kanjeng Nabi hadis qudsi aing mah cek Allah kumaha sangkaan hamba sia hamba ka aing lamun hamba ngarasa deket aing mun hamba ngarasa jauh mun hamba ngarasa bakal selamat mun hamba ngarasa moal selamat moal antak ulah mah boga kayakinan surga cek Allah atuh geus bae ka surga teh heula nah kitu bae saya nah ieu mah keur carita hese kan keyakinan mah komo nu berat ka dieu ka ditu mah berat ke organisasi berat ke negara berat totalos sama boga kabeng berat kula teu berat ke NU teu berat ke Muhammadiyah teu berat ke negara kula bae geus bae ke pamajikan we jeung anak deuk diajak si anak milu ya jeung aing mah isukan tanggal hijina lebaran berbok ndek hayu ndek henteu masalah sakena tuh ndek bae ndek jeung adik-adik kula deuk nanya ndek milu ndek henteu oh salah tadi moal kumaha paling rek naja we ka jipen disrek milu moal ka ditu sih sinter ku aing sia saya kan itu teh ieu kelalagan jadi kasih geus moal caritakeun panjang-panjang urusan gitu hisab qot'ina geus nyaraho kabeh jadi isuk tanggal 1 geus lamun isuk berarti Senin Selasa Rebo ngahenen karena sejerokan berarti Senin Selasa Rebo guys lebaran Rebo berarti coba orang buktikan ke ja tinggal puasana di jero bulan haji aya tarwiyah jeung arpah tanggal 8 tarwiyah tanggal 9 arpah berarti tanggal 10 lebaran geus urang puasana 2 lamun nu endek bilu ka hisab qot'i sulam berarti tanggal 8 kenaon tah Senin poe Senin tanggal 9 Salasa poe Rebona lebaran lamun anu endek milu misal terjadi misal perbedaan mudah-mudahan teh perbedaan misalnya anu nanggal kenana Salasa berarti tanggal 8 apa ya Salasa tanggal 9 Rebo lebaran bae Kemis spek geus jadi permasalahan jeung ulah dipermasalahkeun tah ja pamarentah ge di akhirat teu tanggung jawab ieu nya lagi boro-boro nanggung jawab batur uga aing ge cenah berat ti kumaha atuh geus kaya kira masyaallah hampang jadi hirup teh ngan anu hebat ba puasana ti tanggal 1
lamun urang puasa tanggal hiji cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas al-yaumul ladzi ghafarallahu fi li Adam alaihi salam awwalu yaumin min dzilhijjah anu Allah ngampura ka Kangjeng Nabi Adam teh nyaeta awal poe bulan haji. Kangjeng Nabi Adam alaihi salam teh titah cicing di sorga, kemudian aya larangan ulang ngadahar buah khuldi. Cek sakaol buah khuldi teh tafsiranna eta adalah buah zaitun. Nah, ku Kangjeng Nabi Adam dijauhan setan ngagoda, cak setan pangeunah-ngeunahna di sorga buah ieu. Ijeng eta teh bahasa Gusti Allah maksudna ulah teh sebenarnya mah nitah. Tukang Nabi Adam kitu amat sih. Bahasa pangeran jeung bahasa urang mah makhluk kan beda cek ya. Atuh percaya bae ka kula atuh teu beu masalah. Sebab kula mah pada hirup leuwih ti heula tibatan maneh dam. Cek iblis jadi geus jauh lu kali ku pangeran teh geus jauh. Ngomong kieu maksudna kieu, ngomong kieu maksudna kieu, ngomong kieu maksudna eta mah percaya bae atuh alhamdulillah teu percaya masalah teh mah teu rugi teu untung ulah mangan sakadar nganasehat wah bau ngomong ngeunaheun biasa tiis perasaan bangun ikhlas teh eta mah nasehat. Nah sakali dua kali tilu kali badam ti heula hirup teh geus ti heula. Ieu mah larangan teh lain masalah larangan ku ngeunah-ngeunahna. Jadi ieu teh dilarang. Dilarang teh lain sembarangan larangan. Eta teh maksudna mah nitah. Nitah ngan bahasana make bahasa ngalarang. Kitulah Gusti Allah ngaranna ge. Bener tah? Coba bae. Diicip-icip ku Kangjeng Nabi Adam. Diicip-icip atuh langsung dicarekan ku Gusti Allah. Morosotlah ka dunia. Urang teh kuari ulah ngomong kieu gara-gara Kangjeng Nabi Adam doraga tungtung nama urang kuari aya di dunia bae mun baheula Kangjeng Nabi Adam teu doraga meureun urang di sorga beureunanan ulah kitu. Tetep bae kulantaran Kangjeng Nabi Adam teh maksiat baheula di sorga turun. Jadi kuari urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam ge baheula di sorga maksiat atau komo urang. Itu wajar-wajar maksiat teh. Ngan ayana maksiat teh deuk daon, endek aya bab tobat. Jadi Allah deuk ngabukakeun bab tobat. Nu mantap aya maksiat salilana ngan aya bab tobat. Teu salah. Masalah mentak bener baik terus malaikat masalah baik iblis urang mah di tengah-tengah berat ke malaikat hebat berat ke iblis atau teu hebat tinggal urang bae mutu introspeksi aing sih lobaan nganyarupaan ka mana ieu ka malaikat apa ka setan bareng ku urang ditilik-tilik asana aing mah lobaan ka setan di sakira teh berarti atuh neraka. Nah kuari Adam sujud plek terus be istighfar Kangjeng Nabi Adam istighfar ditarima nak tobat Kangjeng Nabi Adam awwalu yaumin min dzilhijjah tanggal hiji bulan haji. Mantak man soba zalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Sajelema nu puasa di tanggal hiji haji Allah ngahampura sakabeh dosana. Masyaallah lain amin puasa. Eta puasa. Atuh moal benang diaminan was itu mah. Masyaallah. Wa yaumus sani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Poean kedua Allah ngaijabakeun doa Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam bakhrajahu min batnil hut. Allah ngaluarkeun tina beuteng lauk engke bakal dina Al-Qur'an urang dongeng Kangjeng Nabi Yunus. Masyaallah pohara. Eta bae di dalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz sajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mumin. Eta wiridan Kangjeng Nabi Yunus alaihissalam waktu Kangjeng Nabi Yunus dibalangkeun di kapal dicaplok ku laut. Bayangkeun coba di jero laut sorangan bae boga duit ya boga duit misalnya hayang nginum balanjana ka mana
Kudu jualan kan di jero laut. Di jero beteng laut masyaallah karim. Iyalah kaki Nabi Yunus wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Datang ka waktuna borosot diutahkeun ku lauk. Nah cek Gusti Allah cek Kangjeng Nabi man shoma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sittatan sanatan lam yashilla fi ibadati tarfatain sajelema nu puasa dina poe kadua sarua jeung puasa ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah sataun teu pernah maksiat saeutik-eutik acan poe kadua tah oke dongeng Kangjeng Nabi Yunus poean katilu wal yaumul tsalits allazi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihi salam poean katilu teh poean anu diijabah doana doa Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salam madak man shoma dzalikal yaum istajaballahu doa sajalma anu puasa dina poe katilu bakal diijabah doana berarti kan diijabah doa mah bersih. Wal yaumur rabi'al yaumul ladzi wulida fi Isa alaihi salam poean kaopat poean di mana dilahirkeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam dilahirkeun poean kaopat bulan haji tanggal 4 nu mantak ban soba zalikal yaum sajelema nu puasa dina poean kaopat nafallahu anhul basa wal faqra bakal dilegitkeun ku Gusti Allah kesulitan kepakiran tah poe kaopat tas ieu bakal murang mun puasa di poe kaopat moal dibere riweuh moal dibere pakir dibere senang ku Gusti Allah ya Allah ya poe kaopat untuk siadet wal yaumul khamis al yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam poean kalimat poean nu dilahirkeun Kangjeng Nabi Musa alaihi salam man shoma zalikal yaum dari aminal nifaq qaum min azabil qabri sajelema nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dimerdekakeun tina penyakit nifaq jeung dimerdekakeun dibebaskeun tina siksa kubur. Masyaallah andak nu karolot nu tereh paeh yeuh nah ieu puasa teh poe kalima tah aduh geus gede jasa ganjaranana kagenep wal yaumul sadis al yaumul ladzi fatahallahu bihi fil khair sajelema en poean kagenep poean anu Allah ngabukakeun ka Kangjeng Nabi kana kahadean poean kagenep mandak man somau yanzurullahu ilaihi birrahmah sajelema nu puasa dina poean kagenep Allah bakal mencrongkeun dengan rahmatna nu mantak fala yu'adzabu ba'dahu abadan jelema moal dibere kariweuhan salilana moal disiksa saliwana ku Gusti Allah. Poean ka-7 wal yaumul sabi al yaumul ladzi yughlaqu fi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr. Ka-7 poean di mana digembok dikunci lawang-lawang jahanam pintu jahanam anu 7 pintu neraka anu 7 kunci wala tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr mal dibuka jeung teu dibuka sehingga lewat poean ke-10 nah eta mah ditutup jang jelema nu puasa poe ka-7 geus datang ka akhirat eueuh bae lawang neraka nu buka beuh malaikat kebingungan di ka dieu nutup ka ditu nutup cak malaikat teh jangan nutup kabeh cak kana geus ditendang we ku malaikat blong ai nutup kabeh lawan neraka waduh wayan ka-8 wal yaumul tsaminu al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah ialah poe tarwiyah man shoma sahajelema nu puasa dina poean tarwiyah utiya min ajri ma la ya'lamuhu illallah bakal dibere ganjaran nu urang mah teu perlu nyaho hanya Allah lah nu bakal merena gede-gede pohara jasa ku pohara-poharana urang teu kudu nyaho. Poean ke-9 yaumu arfah an shoma kana kafarat lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Poean arfah mah jelema anu puasa di poe arfah yana tanggal 9
eta ngalegitkeun dosa satahun ka tukang satahun ka hareup nu mentek kula mangajak ieu urang babarengan dimulai poe isuk urang puasa datang ke poe tanggal 9 10na wal yaumul asyir wal yaumul adha man qurba qurbanan fihi sahaja lempean yaumul adha lebaran adha sahaja lemah anu ngalaksanakeun kurban fabi awwali qatratin qatarat min dam yaghfarallahu lahu dzunubah wa dzunuba yali begitu digereselkeun tek getih anu nyaksak kana taneuh mulai tidinya dosa urang raragagan terus bahkan jeung dosa-dosa anak pamajikan urang kabeh pokona bersih bae. Nah, nu mentak siapkeun guari urang puasa, bari urang dula deuleu mana embe nu gede. Siapkeun ku urang saha nu bakal meuli aing deuk menta ping-pingna we mah ye. Lain deuk meuli kana geuk mentai we. Tah kitulah caritaan tentang tanggal hijina menurut hisab qot'i adalah isuk poe Senin. Kemudian orang doakan para jamaah haji dulur orang, kawau orang, tetangga orang, dulur-dulur orang kebehan mudah-mudahan sabadana aya musibah kamari ye ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere ketenangan jiwana dibere sakumaha biasa gararaga atuh urusan kos kitu mata manggeus aya di Lauhil Mahfuzna geus teu kudu dicaritakeun kumaha-kumaha sebab secara zahir mah reunanan urang teh neuleu kitu sedih secara zahir mah neuleu urang kamanehanana teh kos keur itu maot lah ngaranna secara hakikat mah beul nya maot di hareupeun Baitullah nya poe Jumat nya endek ngalaksanakeun haji atuh jang dirina mah seserian di jero kuburan ngeunaheun lain lalagaan mah kumaha kitu urang boga kayakinan berangkat ti dieu endek ibadah haji datang ka ditu ka panggijeun Baitullah di Baitullah nya poe Jumat kabeneran maotna syahid atuh geus teu kudu caritakeun teh nu maot mah ujianna nangke di akhirat bakal kabita oh nya kitu mah aing teh atuh meureunna hayang ka Badung cek teh siapa untungnya seserian ke di akhirat teh apa bari ngiringkeun Baitullah Masya Allah nya sengit na kabina-bina kuari mah urang sararedi teu bisa balik deui lah lan anulah eta mah manusiawi padahal secara hakiki mah geus nikmat jasa atuh ya di jero kuburnya maot di Mekah hareupeun Baitullah niatna ibadah ka Gusti Allah haju kaayaan maotna deui sain atuh indah ras harapan tuh kan mantak geus urusan kos kitu mah teh geus aya ti dituna ulah kieu lain ngumal ka Mekah beusi keren ke ragag deui di baing atuh lagi itu jak poe kamari ganon teu kana keren kan modal rambalaya jadi ditu mah deres mantep jasa maot anu di urang nah ieu keur carita tetep urang mangan sakadar bisa ngadua sakali deui dulur urang kawau urang kerabat-kerabat urang mudah-mudahan ditantayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bi barakati surah Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakil legana dieusian ku 39 sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi
caksa riwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama teh Qabil ari Habil mah kelahiran bumi supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua lalaki awewe lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo tah kabeneran Qabil mah ngajodona ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana etalah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijata lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis da papan aing nasi bae kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang anu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis bakal nangguan asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan engke nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ke kadituna anak incu Qabil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tah bil cak jurig ya pugu cak jalan teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ye ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajeun kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ieu kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis
tak ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen ku kumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja ande kata aing titah kawin ka nu jore aing mah daek bae namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus baing we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah memang Abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok nyerekan Abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan tah sok nyerekan Abah tah ieu Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumah kula mah embung kajian kukumah tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumah kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang engke banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu geus tak eta isin gengsi ieu gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah aja geus kieu kumaha kajian kukumah ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha kucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumadeus maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieunna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu diterima nu kono Habil nu embe beak bosna kitu bae oke cek nyana jadi geus ya
dikumpulkan kunyana harta-harta hasil tatanian dikumpulkeun anak hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjore korma nu pangjore dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari kau habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagus bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana tedan bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek ceret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana cicing bae Qabil teh gas ulah loba ngomong cak Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nyana nungguan abah na ka Mekah dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jaheueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jaheueuh atuh kong aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieulah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon nabaab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis
nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyin kadeheus nyin takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'un patukubila min ahadihima ditarimana ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah ti dinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah diterima kurban aing henteu atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah boluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqtatullah bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadiya ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula memual ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka tah ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al qatil wal maqtul finnar
jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka. Lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh. Mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar. Nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka. Cak sahabat Gusti Rasul, ai nu ngabunuh mah kaharti ka neraka, ai nu dibunuh, panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh. Oh jaheunya nyana ge ngan eleh wae gelutna. Kulantaran eleh kabunuh, jangan lagi hayang ngabunuh, hayang males. Ta eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah. Habil mah eueuh maksud ngabunuh, kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani. Mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua, dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang. Sia ngomong ke situ balangan nasehatan sakadar wah ini teu bisa diomong ku kumaha. Masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu. Can aya pembunuhan pan harita. Can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung. Dijotos besi teu bae. Digebug besi teu bae, dikumahakeun ieu. Dikumahakeun bingung nyana. Nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah. Manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana. Ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha. Cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun. Aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat. Cak iblis ya atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh. Japan ieu manusia kakara ge urang doang. Ngomong aja di jero hate jeung iblis. Ya kadeulekeun ya. Deulekeun ya. Cet bae iblis teh keluar nu hiji. Tek. Hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna. Hai. Oh tak kitu ngabunuh mah tah. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheu babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah ngabunuh aing geus di saha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat Masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin. Nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatslahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayuh sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun
turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ka adab aing dilanat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae kobil ceurik di dieu kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus paet kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha ke moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana ba'asallahu ghuraba wallahu a'lam